ketika Gus Dur diragukan karena buta, terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ke dokter, lihat kalau memang Gus Dur buta tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke, dokternya tak kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika dicek. Begitu dicek ke dokter ternyata milik Gus Dur. Cek dokter tidak buta, ya udah cek dokter, cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa, padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan, sebab Gus Dur tuh buta, masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek nggak sulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia luar negeri Amerika. Langsung di Amerika dicek mata Gus Dur, cek dokter Amerika tidak buta, dia melihat. Cek Gus Dur ya gak apa-apa, saya apa dia yang blon ceknya dan gitu kan. Cek Gus Dur dia itu kekawasan Allah wallahu alam nggak kubahameun beres, dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Urang di bere lucu bae zaman Gus Dur mah datang ke Amin Rais kayak gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presiden. Gus Dur teh ulah teh ada sebab buta. Konsul sama dokter coba. Dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais si dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri, guys, jadi dalam negeri mah aja aya adina kene Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Guys, pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Wallahu alam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Kula kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kula yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa baca di mana? Kula seserian bae teh si Gus Dur kumaha sih? Kayak kededegekeun we. Sebenarnya buta apa henteu teu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah mah. Ya Allah ya Rabb. Ulama teh lamun ulama NU ulama kampung disebutna, lamun ulama Muhammadiyah ulama kota. Nah, wari ulama kampung masuk kota. Ya sarua jeung abri masuk desa. Jadi sarua ulama kampung masuk kota, diajaklah meeting ku Gus Dur ke hotel. Kebeneran ke Arab. Begitu Gus musyawarah kan masuk hotel masing-masing. Di dinyana aya merek di lawang mamnu'ud dukhul. Sakanya ho kiai kampung mah dukhul teh kapan jima jeung pamajikan. Nyana maca di luhur lawang mamnu'ud dukhul. Nyana kieu keom. Ya urang rek dukhul jeung saha cenah. Para rakyat biasa ulama kampung. Mantap orang NU mah ulama NU. Iya kagocek bae tah, kagocek sebab orang kampung nya nama. Kagocek kurang-kurang nama. Ngan sakali da pinter jasa ulama NU mah. Mujara di wali ulama NU. Anu bahsul masail hebat yang nosran ka pemerintah ulama NU. Ngan dina nalika ka kampunganna kampungan jasa. Henteu nya mamnu duhul aca. Tuh sekian dilarang berduhul di sini atuh urang mau pamajikan henteu sebenarnya. Padahal mah dilarang masuk. Eta NU teh blon kos kitu dong. Gus Dur bisa ada Gus Dur ieu. Nah, kabula kabale NU mah seperti kos kitu. Mayak ulama NU teh henteu arasup ka kamar. Aya 10-anana nyana di jarambahna teh gitu ngaredeng
baik. Tah Gus Dur gadinya. Kenapa ini pada tidur di sini? Tawadu Gus. Tawadu apa? Udahlah, kami mah tidur di sini juga ya, pakai permadani ini kan di Mekah bangun rapi. Enggak, bukan begitu. Ini kan udah disediain cek Gus Dur teh kamar-kamarnya. Enggak Gus lah. Barang diteliti orang itu bisa muka lawang. Hotel akan pakai kartu. Sakaja ulama NU mah pan kunci. Atuh teh nyaonya lemah tah orang kampung diajak ke kota teh kos gitu. Atuh lain ulama NU bae jadi dia ge aya. Atuh ai kampung mah puajeun kuku mah ge hese bae. Hese. Eta kampung eta. Aduh barang Gus Dur dibukakeun mah tek ai kabeh. Aju arasup ya. Arasup ke kamar tah. Ya udah selamat tidur cek Gus Dur teh. Iya. Waduh ngemalu-maluin aja sih. Aya beta Gus Dur mah dongeng. Ya Allah. Barang subuh inget deh Gus Dur. Ceknya bari sakaluar mah moal ya. Aduh, aing kayak karempan sakjana ieu. Keluar da bisa tentu makanya kan kartunya di jero. Jadi ketrok-ketrok kumaha ieu. Ya Allah, bener bae cek Gus Dur. Bener bae eueuh nu berjamaah subuh. Dia keterokan. Atuh, orengan teu nyahoeun carana. Sehebat apapun alat, kalau tidak pandai menggunakannya akan bunuh diri. Peso belati mah tuh jangan bisa pakai mencit kebo. Sehebat apapun alat tidak bisa menggunakannya cilaka. Sehebat-hebatnya kampak, tapi ulah pakai ngerudan kumis. Salah tuh. Terkieu bahasa. Eta kenaon ieu kumis sagala. Eta lamun kumis make kampak lain kumis anu beunang, huntu ge coplok. Salah gagunakeun. Tuh. Ieu ke kan urang boga posisi-posisi. Kiai mah ngagunakeun ilmuna jang ngaji, lain jang pilpres. Ngadoa kiai mah jang keamanan bangsa jeung negara. Nah salah ngagunakeun eta teh sabenerna mah meureunanan eta teh anu jadi tim sukses eta teh berarti lain teu wanin nyawa kampaknya ora gaji eta. Pakai kadieu ya ada. Aing ngadoakeun lo masalah. Datang nyana aja minta didoakeun lo masalah. Ngan ai haju naik panggung segala rupa mah. Lain parantina. Kan urang mengaji bilagah teh kan geus itu ngaji bilagah dina ilmu ma'ani teh. Wah. Atuh aya muqtadal hal. Ngaji teh akur teh jeung muqtadal halna aya muqtadal aya hal. Nah, lamun akur jeung muqtadal halna bilagah. Nabir mubtada ku isim marifat naon rahasiana. Nabir mubtada ku isim nakiro naon rahasiana. Aya rahasiana bilagah. Rahasiana kaluar tina bilagah. Ieu mambun seakan-akan ieu mutiara dikongkorongkeun ka babi ka hinzir lamun takur jeung muqtadal halna. Ya Allah entak cek guru kula ajengan imam di Garut ngaji Johar Maknun ngaji Ukudul Juman gampang dibaca diterapkeun di kitab tetapi nu hese nerapkeun ieu di kahirupan sapopoe make bilagah supaya akur jeung muqtadal halna. Aki-aki anu geus ompong anu geus teu bisa nyebut waladhdallin atuh ulah hayang jadi imam bae. Ini maghdubi alaihim waladdallin. Cak bamu meureun sakali dong coba kesel kedua kali. Kalau kau ini maghdubi alaihim waladdallin. Pernah gitu deh.
bareng di dele oh huntu eueuh tugas mundur neangan anu waladhalin nah eta lah udah kok mawas diri urang aing geus teu bisa ya nyimaman mundur ieu mah lain satungtung aing hirup keneh awas coba-coba sia nincek mimbar diteluh sia ku aing aduh Gusti Allah nah ieu bilagah garana urang teu bisa bahasa Indonesia ulah maksakeun geus bahasa Sunda bae engke kacaletot engke da kacaletot ngomong urang teu bisa bahasa Indonesia make bahasa Indonesia engke na Sundana ka bawa bae wajen kukumaha ya begitu aja ya lah kan saya juga udah ngomong iyalah jangan begitu kata saya kan juga jangan begitu nanti juga kanyahoan ge eta kos itu kanyahoan bae sia ti Sunda kan jadi ngomong